Sampurasun baraya dina danget ieu sim kuring bade ngadongeng ngeunaan Cesari ngedalkeun eusi hatena. Baraya dina hiji palemburan Cesari jeung Ceedoh teh tatanggaan. Kacaritakeun hiji waktu Cesari kacida nyerieun hatena ku Ceedoh. Lantaran omonganna teu bisa nghargaan kana hate batur. Duh Gusti, kuring teh nyeri-nyeri teuing ieu hate. Abong letah, tutulangan oge sekeutna tibatan pedang. Perih ieu hate, alabatan diturih ku hinis jeung eurih. Tapi da kumaha Gusti, teu bedal wae ieu teh. Keur ngagremet kitu, kalalar lalai ngapung dina lalangit imahna. Teu gugur teu angin, bari ngagebah eta lalai Cesari teh mikir, ke deui mah rek sisindiran deukeut Ceedoh teh. Nya maksudna mah ek ngedalkeun eusi hatena nu geus lila dinya nyeri. Teu kungsi lila gejlig suku Cesari teh ti kosewan lantaran teu nempo tincakeun da eta tangah wae ngagebah lalai. Bari pikiranna mah keur hayang males Ceedoh. Teu kungsi lila kabeneran Ceedoh liwat. Karena naonan ece bet penijigan weruas kitu aya kuring teh, cek Ceedoh. Lain ece, ieu keur ngagebah lalai, kuring mah teu apal aya ece di dinya, cek Cesari teh. Eka mana atuh ce meuni geus kinding kitu, cek Cesari ka Ceedoh. Puguh kuring teh ek meuli kongkorong ce, asa geus loba tabungan di imah. Iraha atuh ece rek meuli emas asa teu katembong-tembong barang beuli. Tah cek kuring oge nurih kana ati, dina hate Cesari ngagremet geus keheul. Teu lila Cesari nembalan da geus teu kuat hayang bedal. Cek, kuring tadi meunang papatah tina radio. Kieu cenah papatahna teh. Mandi teu kudu kahuma, da pueuh caina. Yeuh atuh ari ngaran jelema ulah sok loba ngahina. Ulah poho dahar kueh kitu oge tutug jagong. Ari jalma nu kitu teh sarua eujeng bagong. Lantaran kieu nya cek paribasa oge. Nyaur kudu diukur, nyabda kudu diunggang. Kitu cenah. Naon bet Cesari teh jadi nyindiran kuring. Beteu ngeunah teuing ieu kana hate. Teu narima kuring mah bari jejebris. Syukur ari ece kasindiran mah, kuring mah kur jalma leutik. Teu kudu meureun ari dihina mah, da lain meunang kahayang nasib teh. Ayeuna mah silih hampura wae, da jeung tetangga mah kudu akur alabatan dulur ce. Ulah silih babuk, silih teugeus, silih kusrukeun. Da manusa mah kabeh oge dihandap, numpang luhurna mah iwati Gusti. Tidinya Cesari jeung Ceedoh hahampuraan, bari dina hatena mah acan silih pohokeun. Leres saur ajengan, ari urusana jeung hate mah lir ibarat paku anu nyecep dina kai. Sakumaha dicabut oge angger we aya tapakan. Tah kitu baraya, sakitu wae hatur nuhun, hapunten bilih aya nami anu sami ieu ngan saukur dongeng ngan saukur hayalan.